Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Manopo, pemain bola voli plastik Cangkuang Bantarujeg mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dukung terus channel YouTube Kang DYE dengan cara like, komen, share, and subscribe-nya diantos tong hilang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Alwin Robert, pemain bola plastik blok Cangkuang, ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin 1442 Hijriah. Aduh, sakieu keur puasa aya nu ngajak sesapedaan. Sok model-model lagi, nambut teh sepeda bapaknya. Cukup sama lila-lila. Sekedap paling. Di jalan. Ganggu gitu. Sekedap paling oge bapak mah. Kira simpanna di jalannya. Kuncinya. Siap. Paling oge bapak mah 2 jaman lah nya. Dia ngajak ke baturan nungkul euy. Aduh. Bensin nanti. Wah, beres, senang he. Jeung bapak mah helm naon kok. Tinggalin. Ini sekolah teh biasa kieu sepukuan. Simpan aja di jalannya. Heeh. Siap. Kada bensin nantinya. Oh. Wah nu mudah aing teh. Tapi aing dulu lompatan. Nya aing sugan lieur gitu aing. Aya eueuh nu mudah ge lompatan. Hanteu kitu lieur mah aing. Kieu tah. Efek eueuh duit teh. Ketajil ge teu boga. Usaha geus teu bener. Tapi dah aing mah kieu-kieu ge jelema benar ikan puasa. Wow. Tamat we. Kemari we contohna. Meh-mehan batang puasa. Untung jam 12 naik enggak heula. Jadi we kuat ke magrib. Mana yang pilih itu nya. Sampai ini si sepedaan teh kan we tuna di dilah dan budak tuna we di jalan cenah. Cek. Poho can dikunci euy. Kunci lah. Lagi lah. Mawa. Aduh, capek sepedaan teh euy. Di mana kita sesepeda anak menikmat capek? Tadi nama bapak teh ka Beirut, reka Israel, reka Palestina ngan heueuh. Si keueuh teu kuat teh sepedana. Bisik beak bensin. Aduh, kuat heho. Tapi sepeda nangis teh bensinan deui. Geus. Biasa wae tuh. Aduh, kesel kieu geuning euy.
Nah, enggak ya. Lumayan kerja. Kolak lain raya sepeda. Berbuka puasa. Jual ke aing beli teh. Nombok oben nombogana. Dan tetangga aing ieu. Yang ngambek beri bere wae duitna. Daripada aing teu boga duit. Jual ke aing. Dikunci. Iya kuncinya. Lumayan. Jual ke aing. Nuan buka lila kene nih salukan malah salin heula. Betapa pedihku rasakan kecupan bibirmu. Mana nanti? Oh, rek niis heula ka sawah, uring rek niis heula ka sawah, rek niis ka sawah, sugan wae neangan pikolekeun, sugan wae aya ngapuburit. Ngabuburit ngabuburitna ka sawah urang bari rek mekal kuaci sugan teu karasa buritna. Dusun rebulan puasa. Hampura kasep duh bohong bapak mah ngabobohongkeun sok ke bapak rek ngabuburit heula. Lumayan sepeda tetangga pan aing bisa meuli kolak bukan ke magrib teh bisa tajil ngeunah. Aduh lumayan ya nya lamun kepanggieun ayeuna ku tetanggana ari bere duitna sugan moal nyarekan geus gampang beres Pak cenah mah ngadenge beja tadi aing ceuk batur nu resepkeun sesepedaan teh Sukmadi, si RT Sukmadi. Nah, wah aing tawarkan itulah sugan aya tadi di sawah cenah. Ada yang emang kerniis cenah. Aya nu ngaliwat ka ditulah. Aduh. Areuna euy. Is teh di dieu mah yo. Alah asa maha gitunya jadi ala lasri keneh gitu pemandangan teh mata sehat kanu awak daripada di jalan ayeuna urang lelempanganana loba jelema bari jeung can karuhan ku zaman kieu teh atuh kudu ditutup wae irung jeung baham teh dapokna teh aya keneh wae cenah si Covid teh gara-gara balik. Aduh, ampun mata karunya lah. Anu geus oge matak mangsieunkeun urang mending keneh menyendiri para ruguh di leuweung di dieu niis Nah, itu dia. Itu ongko si Sukmadi teh. Yang baik lah. Buatkeun. Bapak Sukmadi RT. Bernaha. Jelema senang mah nya niis, ngacong kok nyarita kernaha. Niis jelema pokona mah eueuh kasusah jelema teh. Rek mana ieu ayeuna urina jelema kuriak wae.
Kuriak we hirup jiga teh. Nang sara. Ieu kebenaran. Wih teh neangan bapak. Kumaha. Cenah ada yang beja bapak teh resep sepedaan. Bapak resep sepedaan. Oh, resep di magis boga budak hiji pada mangmelikeun budak. Ai kitu kumaha? Ieu puing depan keur butuh duit lah. Istilahna. Pan ayeuna bulan puasa teh kudu meuli kolak segala rupa. Kudu atuh. Nu di imah mah da kudu dahar segala rupa oge. Matak nu mawi kudu buta katingang soang. Jadi kuwi teh butuh duit. Intina nama Entong boroning maneh aing oge sarua wae sebagai RT butuh duit mah. Kumaha kitu? Bapak butuh sepeda teh boga duit. Sepeda murah. Anu saha sepedana? Sepedana nama nu tetangga. Tapi sorangan komunitas gitu. Ieu wae pada bajuna gambar sepeda. Ya, Lain. Itu dituna ieu mah sepeda. Lain komunitas lain. Kita ge bubuhan nu tetangga, aya keur cicing dicokot uing. atuh meureun kumaha kenyangan tetanggana? Wah, geus tanggung jawab uing, sepeda teh cokot uing rek dijual ka PRT. Ka bapak. Bisi bapak butuh. Sepedana eta. Sepedana nama halus tuh. Lain atuh sarua jeung anu budak ieu mah sepeda teh. Nyang aja menang nyokotna nanti di tetangga teh sa pabrik. Jadilah uing rek dijual ka RT gitu dah. Sabaraha tong mahal-mahal aing mah? Pan eta teh di pabrikna nama 150.000. Nya. Heeh, hargana teh. Geus ka RT mah aing mah hitung-hitung mere saware 200.000 lah. Sok dikeun. Mana-mana budak oge kamari meuli teh nu sarua teh jeung kieu. Sarua pisan persis. Meuli na teh 1.500. Nah, pan RT teh pan mese sepedaan teh boga dua jeung budak. Kete Ame teu patuker-tuker teu pahili-hili. Tangke panyanyi kring goes kring goes hap lalu ditangkap. Heeh, maneh mah sarua jeung budak aing euy. Tah ieu 100. Ieu 100 ieu tah jadi 200 kop. Berarti ayeuna nama geus deal itu sepeda milik RT-nya. Ieu duit di wing. Mun nanyakeun tetangga engke nanyakeun. Aing mah teu tanggung jawab we pokona nya. Tuduhkeun we ka wing ke dibikeun ieu duitna sawareh ka tetanggana. Geus da moal ngomong geus dibere duit mah ku wing. Deal berarti ke gue nya. Awetnya di aing nanya. Sing sepedana di RT sing awet, duitna di wing sing ulah wakabeak gitu. Gue nya. Jor. Abong heuh uratna urat pibeungharkeun meureun aing mah euy. Di ditu lengoh, balik ngoe sepeda bari jeung murah. Aduh. Kebeneran temanan ieu nih sarua pisan sepeda teh jeung anak aing ongkonya. Duh. Meureun naon kok ieu?